Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, hatur nuhun tos hadir dina rapat ieu. Abdi salaku pupuh OSIS bakal memimpin rapat ieu. Anu didiskusikan dina rapat ieu nyaeta ngeunaan Jumat bersih jeung Jumat berkah anu bade dilaksanakan di sakola. Jumat bersih sareng Jumat berkah mangrupikeun kagiatan gotong royong sarta sedekah. Di mana kebersihan dasarna kesehatan bari sedekah urang tiasa menang pahala anu berlipat ganda. Oke, teras naon agenda kagiatan nu dilaksanakan dina program Jumat Bersih. Program Jumat bersih dilaksanakan saban poe Jumat isuk-isuk. Sakumna warga sakola ngumpul di pekarangan sakola pikeun kerja bakti. Biasana kerja bakti ngabersihkeun pekarangan sakola, perpustakaan, ruang kelas, ruang guru, musola, jeung sabeubeurang sakola. Mohon, leres aku macak parah. Pokokna warga sakola kudu ngabersihkan sakola dina program Jumat bersih ieu. Saha nu hoyong masihan usulan sejenna? Abdi boga saeutik usulan. Kumaha upami urang masihan unggal kelas tantangan, kelas nu tiasa ngumpulkan runta panglobana bakal dibere pangajen. Wah, ide bagus, ditampung heula usulanna. Ku cara ieu tiasa ngajantengkeun kagiatan Jumat bersih langkung efektif jeung murid leuwih semangat dina ngabersihan sakola. Tujuan utama tina program Jumat bersih ieu nyaeta pikeun ngabina rasa cinta lingkungan sareng miara kebersihan sakola. Dina program Jumat Berkah kagiatan naon nu bade dilaksanakeun. Nah, kanggo sementawis dina program Jumat berkah murid-murid bakal masihan kadaraan ka jalma di sakitar nu ngeriogikeunnan. Ku kituna Jumat berkah dilakukan unggal kelas ku cara silih ganti. Abdi hoyong masihan usulan. Kumaha upami urang hentengan ukur masihan kadaharan tapi oge masihan sembako ka jalma-jalma di sakitar. Satuju, bagus oge usulana, tapi di mana jeung kumaha carana ngumpulkeun sembako eta? Masing-masing murid dipasihan milian sembako anu kedah dibawa. Sapertos sangu, endog, minyak sayur, gula, sareng mie. Tiap murid tiasa milih salah sahiji pilihan ieu. Secara teu langsung program Jumat Berkah ieu tiasa nuwuhkeun semangat sosial nyaeta murid jadi tiasa bagi kadaharan jeung jalma di sakitar. Leres, ku ieu urang tiasa ningali sareng terang secara langsung gen masih seueur kulawarga anu masih peryogi bantosan di luar kabutuhan material, nyaeta kabutuhan pokok anu dikonsumsi unggal dinten. Ayeuna waktosna abdi ngantungkeun jalma nu tanggung jawab kadua program ieu. Abdi milih Farah jeung Joshua janten jalma nu tanggung jawab Jumat bersih. Jeung Alfio jeung Abian janten jalma anu tanggung jawab Jumat berkah. Hatur nuhun Samuel pikeun percanten ka urang. Mugi-mugi program ieu tiasa jalan kalawan lancar sareng numuluhkeun karakter murid anu langkung sae. Amin, semangat pikeun ngajalankeun program ieu. Kumargi diskusi rapat parantos dansa, simikuring mungkas rapat dina waktos ieu, hatur nuhun ka anjeunna sadayana, hapunten bilih aya kakirangan dina rapat ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.